Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang mitra sadaya, tepang deui sareng simkuring Trisa Komalasari dina acara Warta Sunda. Dina acara ieu, simkuring bade ningalikeun kagiatan sadidinten Bapak Yusuf Icalan Pecel Lele. Aya tukang dagang nu namina Bapak Yusuf anu geus leuwih ti 10 tahun ngajalankeun usaha pecel lele di Jalan Ardi Winangun Pasar Cikurubuk. Bapak Yusuf milih ngajual pecel lele kusabab kadaharan ieu pohara populer sarta diminati ku masyarakat. Bapak Yusuf salawasna usaha pikeun menangkeun bahan-bahan seger jeung kualitas di pasar guna ngajaga kualitas masakan anjeunna ngawula ka konsumen. Sanajan yang hareupan turunan harga bahan, Pak Yusuf tetep ngajaga harga jual pecel lele sangkan tetep kaduga pikeun konsumen. Teu salawasna untung konsisten dina usaha pecel lele ieu, kadang aya rame tapi aya oge poe sepi. Nanging Bapak Yusuf tetap semangat sareng henteu nyerah. Bapak Yusuf ngarasa bagja lamun ningali para konsumen wareg ku masakan anu disayagikeunana. Bapak Yusuf oge ngajual menu sejenna saperti hayam, lele, hayam kampung, jeung tahu tempe pikeun mere rupa-rupa ka konsumen. Sanajan aya kahayang pikeun muka usaha sejen, Bapak Yusuf milih tetep fokus kana usaha pecel lele. Pak Yusuf ngarasa yen usaha ieu masih boga potensi pikeun terus tumuwuh. Bapak Yusuf neruskeun ngajalankeun usaha pecel lele nu geus jadi favorit di pasar. Anjeunna miharep usaha bakal terus sukses sareng tiasa masihan kapuasan ka para konsumen. Mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring Trisa Komalasari pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.